mutiara sih boro-boro di darat di lautan jelemah sanggup neangan mutiara silem aya di luhur gunung sanggup naik ke gunung jenting ragage dek neangan mutiara di Garut aya batu Garut datang kara ribut eta teh dianggap mutiara sabaraha nu korban nage di Maja Kalimaya eta teh anu geus karendem di dinya nu paeh di dinya geus sabaraha puluh urang mah ka dieu nyahonak beudeung Kalimaya tuh nu molodar sabaraha je di jero nya silem ka jero gebruk ka dinya deuk kumaha coba dianggap mutiara kan kunyana wani nyana anu neangan emas sabaraha puluh sabaraha ratus teh anu langsung breg ka dinya deuk kumaha deui dianggap mutiara eta teh neangan mutiara ai urang ke kudu dijadikeun mutiara mun urang geus jadi mutiara herang ka deuleuh kajen teuing beungeut teh hidang ka deuleuh herang pomo kasorot panon pa jam 12 wah bener teh mah guru urang budak herang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqaw wa la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimaradi an la takadzabtum ngagorokeun sira kabeh wajibtum lan gawak sira kabeh an satune lakuan iku jateka ing sira kabeh apa zikrun piuruk atawa ing tateka ing sira kabeh apa piuruk mauizatun tegese piuruk narabikum saking pangeran sira kabeh ala lisan rajul minkum ing atas lisan wong lanang kang tetep saking sira kabeh liunzirakum darapan yen ta memedeni ya rajul kuming sira kabeh al azab ing siksa ilam tu'minu lamun orang imankeun sira kabeh walitattaqau dan darapan yen tawar di sira kabeh Allah ing Allah la'allakum lan manawa sira kabeh turhamun iku den ulasi sira kabeh biha kalawan mau'izah فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Allah alam bimaradi fakadzabuhu maka pada ngagorokeun ya kaum kabeh hu ing nu fanjainahu maka nyalametkeun izun agung ing nu walladzina ma'ahu lan ngakekang tetep sumertane nu minal gharaqi saking den kerem fil fulki dalam parahu sapinati tegese parahu wa gharaqna lan nyerem izun agung alladzina kadzabu ingong akekang pada ngagorokeun ya alladzina kabeh bi ayatina kalawan sakehayat ingsun agung ditufani kalawan banjir innahum kanu ing satuhune ya kaum kanu iku ya kaum kauman amin iku kaum kang buta kabeh anil haqqi saking hak anil haqqi saking hak. Lanjutan tentang kisah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sebagai pangbeberah pangbubungah ka Kangjeng Nabi urang di mana Kangjeng teh ditilik secara manusiawi maaya di jero manahna yen duh dakwah teh dibere mukjizat bentuk Al-Qur'anul Karim teh geuning cek Kangjeng Nabi jelema teh hese ka iman
Tesadumeh dibere mukjizat lantas masyarakat narima kana mukjizat horeng henteu. Bahkan memerlukan perjuangan anu luar biasa Kangjeng Nabi teh. Dimimiti, dicarekan, dicaci, dimaki mah geus biasa, ditambah kuari ku diciduhan segala rupa. Bahkan ketika Kangjeng Nabi sujud mah gening di alungan kokotor jeroan onta gening ku musuh teh. Bahkan kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh dek dibunuh di teangan saha anu bisa neangan Muhammad, saha anu bisa ngabunuh Muhammad dijanjikeun dengan perjanjian anu luar biasa ngabungahkeun hate para pebegal, para penjahat. Di teangan atuh ku penjahat teh demi 1000 onta, demi pemberian-pemberian nu lain, cacak-cacak dilindungi ku Gusti Allah, sarua Kangjeng Nabi ge korban. Maka di jero hate Kangjeng Nabi secara manusiawi, horenganan dakwah teh lain lalagaan, ti mimiti tiis, datang ka peuheur, datang ka pait luar biasa. Maka katingali jero hate Kangjeng Nabi, mana Kangjeng Nabi ku Gusti Allah ditinjau, ditingali secara manusiawi, oh horenganan aya hazan Kangjeng Nabi teh, maka Gusti Allah mere contoh ku contoh nabi-nabi nu baheula. Di antarana kamari geus didongengkeun contoh Kangjeng Nabi Adam alaihis kuari Allah nyontohan ku kisah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus Kangjeng Nabi Nuh teh dakwah, ya Rabbi da'autu qaumi lailan wa naharon. Pangeran abdi terus-terusan ngajak ka kaum abdi. Senggang-senggangna abdi ngajak, berang peuting ngajak terus. Falam azid, maka ternyata teu nambahan naon, bahkan nambahan kalupur jelema. 950 tahun dakwah teh ternyata Kangjeng Nabi Nuh teh anu kadenge ku ceulina, bahasa rakyatna jeung masyarakatna timbul, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Capek-capekna beurang jeung peuting teh ngan sakadar ngajak nauhidkeun bae ka Gusti ka Allah. Kami sebagai masyarakat, kami sebagai umat, kami sebagai kaum capek neuleuh maneh Nuh teu aya deui deudeuleun kami ka anjeun teh fi dhalalim mubin, sasar maneh mah Nuh, edan maneh mah dikitu-kitu ku masyarakat. Maka Kangjeng Nabi Nuh cak Kangjeng Nabi, ya qaumi laisa bi dhalalah, kaula mah lain edan lain sasar, walakinni rasulun min rabbil alamin, kaula teh utusan pangeran, kaula teh ditugaskeun uballigukum nyampaikeun ka anjeun risalati rabbi, risalah pangeran kaula, wa ansulakum jeung kaula nasiatan supaya bareres maraneh kabeh, wa a'lamu minallah jeung kaula nyaho ieu boga ilmu ieu ti Allah, mala ta'lamun, kana naon hukum maneh teu kanyahoan jeung teu nyaho maneh barodok kula mah nyaho. Tanya kaula, tanya ayo geura. Urusan-urusan anu kula mah selalu dibere wahyu ku Gusti Allah. Tetep bae kaumna ngomong, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ulah sok maksakeun maneh anjeun dakwah ka kami, jak dedeleuan kami mah ka maraneh teh ka anjeun teh Nuh ngan sakadar dhalalim mubin, bane mah edan anyar. Duh, cek Kangjeng Nabi Nuh ku pohara-pohara teh mukjizat dibere Kangjeng Nabi Nuh, kaistimewaan dibere Kangjeng Nabi Nuh. Ndek ngalengkah boro-boro lelengkahan deket antar negara Kangjeng Nabi Nuh mun daek tinggal sidakep peseng. Ulah-ulah eta daratan antara negara jeung negara kapisah ku laut Kangjeng Nabi Nuh tinggal sidakep peseng. Ya Allah ya Rabb,
kumaha tapi tetep baik kaum teu daekeun iman. Tah kan jadi tiis ka Kanjeng Nabi. Ih jaheunya. Aing maca Kanjeng Nabi dakwah teh kakarak sabaraha taun 1 2 3 4 5. Leh geus aya nu iman tapi dulur aing mah nu ngaran Nuh baheula. Anak Kanjeng Nabi Idris turunan daripada Kanjeng Nabi Idris dakwah teh ratusan tahun eueuh nu nuturkeun. Tiis ka hate Kanjeng Nabi Nuh teh. Eta antara nabi kuari warasatul anbiya para ulama. Ketika orang negakeun agama, kemudian masyarakat sekitar orang ngajebian, ulah waka berwita. Kakarak ngajebian doang mah atulah sabira dijebian. Ieu mah geus ceurik bae teh. Bebeja ka guru, kunaon saya ceurik? Kula hendak pindah bae. Emang kunaon? Masyarakat sekitar ngajebian kula encan nyiduhan kan encan aya nyiduhan mah kakarak ngajebian ngaromong mun kula liwat teu nanya atuh teh mah teh nyeri cenah kiai ya ieu budak mondok deui sia mondok deui kakarak dijebian kitu mah ulah berwitan hayu bae asal sing bener tegakeun sing lurus engke ge naon kitu ngaranna lamun geus kadeuleu lurus mah geus kadeuleu bahwa urang teh bener-bener teger mutiara geus kadeuleu mutiara saha nu teu resepkeun sih boro-boro di darat di lautan jelema sanggup neangan mutiara silem aya di luhur gunung sanggup naik ka gunung jeung teuing ragage deuk neangan mutiara beuh di Garut aya batu Garut datang kara ribut eta teh dianggap mutiara sabaraha nu korban ge di Maja Kalimaya eta teh anu geus karendem di dinya nu paeh di dinya geus sabaraha puluh urang mah ka dieu nyahona beudeung Kalimaya tuh nu molodar sabaraha ye di jero nya silem ka jero gebrug ka dinya teu kumaha coba dianggap mutiara kan kunyana wani nyana anu neangan emas sabaraha puluh sabaraha ratus teh anu langsung breg ka dinya teu kumaha deui dianggap mutiara eta teh neangan mutiara ai urang ke kudu dijadikeun mutiara mun urang geus jadi mutiara herang kadeuleuh kajeun teuing beungeut teh hideung kadeuleuh herang pomo kasorot panon pa jam 12 wah bener teh mah guru urang oh budak herang si herang naonna hideung na herang mutiara jadi kadeuleuh mutiara zahir narapi sesuai jeung syariat batin narapi sesuai jeung nu dilakukeun hakikat torekat lah bagus norekatna teh artina sanajan norekat ge encen jadi mah teu artina norekat mah norekat tapi jeung dunia masih kene ngahiji norekat mah norekat jeung makhluk masih ngahiji kene atuh teu jadi teh mah norekat nu mantak ulah salah ieu mah abdi alhamdulillah cenah geus norekat kumaha teh emang guruna di mana di itu cenah guruna maksudna norekat deuk naon ieu abe usaha babari ku torekat ya salah guru teh salah sia ieu torekat mah deuk miceunan kokotor di antara kokotor dunia jeung makhluk sebab dunia ieu adalah fana sebab di udag-udag ge moal dibawa ke akhirat kotor teh makhluk ngan sakadar dua cek Imam Ghazali mun teu ngalem nya mah kitu nyacad berarti kokotor tinggalkeun heula makhluk satungtung urang can bisa ninggalkeun eta moal herang awak urang batin urang kadeuleuh geneuk malek meukeneh bae patokanana kumaha patokanana lamun diondang masih kena yang berkat geus naonan tuh kono mantap mamake jeung aya naon gara uang tip di hareup teh ngaranna naon ngaranna tuh sia osok ngadepean kan aya teu kiaina di dieu sok ngadepean tah atuh sia mangisin-ngisin Jakarta tah mah wah di urang mah lah eta nu geus kitu mah teh lain kiai jurig teh mah mun kadengen ku kiai Jakarta nya nyerieun ieu lain nyerieun introspeksi diri nyan teu sideuk dakwahna dia dakwah mah patokanna dina Quran la as'alukum alaihi ajra je ulah hayang dunia tah satungtung masih kene kos kitu tetep bae jelema encan deuleu ka urang herang can jadi mutiara moal diudag bahkan meureun kadeuleuhna urang teh kotok apan mutiara mah di laut ge di teangan ai teh kotok mah di meja ge dicempal dibalangkeun ye itu beda mantap urang teh rarasaan urang aing si mutiara apa teh kotok
tinggal gitu baik menyan ngomong ke pemajikan neng kakak sih ibarat dunia luar mutiara apa tekotok ku pamajikan aja disebut tekotok emang ku naon lah mana tekotok lah guys lah ngomongna naon lah udah sok gitu atuh kieu pan urang hirup seatap untuk selama hidup kita kan kita satu atap jangan suka gitu neng kakak mah pelitan lain masalah pelit naon deui pelit biasa aja kakak mah kawin dia tuh ulah pelit ongkoh kawin dia ulah kita pamajikan nyiksa sakos gitu aduh lain kieu ye cak pamajikan teh kakak jasa kieu mah geus bagus jatuh imah teger kendaraan aya aju kakak mah kadeuleun aja jujur jeung adil salat teu pernah tinggalin penting tahajud bae aju nu resepkeun kakak ka jaloba kadeuleunna ieu mah beusi bae kitu kakak mika hayang mah beusi kula mah sakadar nawaran bae ieu mah endek nembongkeun maksudna di jero hate kula mah ikhlas biasa kakak teh aja pun kakak kawin deh atuh kula mah balik gitu. Wah tsunami atuh mah. Ya Allah ya Rabbi. Karim biasa jasa lah. Iya Kangjeng Nabi Nuh tetap kadenge ku ceulina inna lanaraka fi dhalalim mubin ditanya ku masyarakat dan nuai maneh ngajakan bae ieu ka pangeran nu ngaran Allah nu gaib nu teu kadeuleu ku mata boro-boro nu teu kadeuleu tu pangeran urang anu dikuil pangeran urang nu di gereja pangeran urang anu digugumuh ku urang nu kadeuleu nu gede nu leutik aya nu sedang aya eta ge teu daya teu upaya komo pangeran nu teu kadeuleu deuk kumaha ngurusanana coba eta pikiran datang ka poek itu maksud maneh naon sih ye ngajak ke kami tilu cek Kangjeng Nabi Nuh naon hiji ya qaumi ibudullaha ibadah maraneh kabeh ka Allah ulah ka patung ka batu ka kayu jeung ka makhluk pangeran nomor kedua malakum min ilahin gairuh eueuh deui pangeran iwal ti Gusti Allah katilu nomor katilu rempan besi aranjeun teu iman ka Allah ka pangeran anu ngadamel langit jeung bumi engke ku Gusti Allah bakal disiksa inni akhafu alaikum azab yaumin azim engke mah jelas di yaumin azim kiamat ieu mah memeh kiamat ge kuari di dunia bakal disiksa ku Gusti Allah ketika aranjeun kabeh teu iman ke no ieu ngajakan iman bae emang boga hukum naon si eta Gusti Allah hiji Gusti Allah teh kapan nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh nangieun Allah ajo kudu nurut ka Gusti Allah sebab Allah teh ilah wahid hiji pangeran hiji bae ulah dua ulah tilu ajo lamun hiji pangeran geus aturan-aturan hirup urang teh berusyariat hiji patokanna nang ti Gusti Allah maksudna ditah kumaha hiji ulah aya pembunuhan dua nomor kedua ulah aya pemabokan tilu ulah aya perzinahan kaopat ulah aya bangsa gep-gepan hiji be urang diciptakeun ku Gusti Allah titah nurut ka Gusti Allah engke bakal balik ka Gusti Allah disadiakeun di akhirat mun urang nurut ka Gusti Allah surga Nuh inna lanaraka fi dhalalim mubin kami maneuleum maneh teh horenganan edan anyar aduh cakang Nabi Nuh parah ieu kami ieu lamun maling bae ieu bakal disiksa ku Gusti Allah bener cakang Nabi mun zina bakal disiksa ku Gusti Allah mun korupsi disiksa jasa tamah coba nu bejakeun ka pangeran siksa kitu deuk kumaha coba ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi Nuh kudu dikumahakeun sih kao ngaleos Kangjeng Nabi Nuh cul dicitra saudara-saudara sekalian jelema keur ngagebegan jagong di dakwahan ku Kangjeng Nabi
ngeundeuli dong ngalirik dong satu ngomong edan teh naon coba eta ya Allah ya Rabbi di mana sektor mana nu loba jelema Kangjeng Nabi Nuh terus bae dakwah ngan sakadar dilirik nu inna lanaraka fi dhalalim mubin bahkan kabelah dia nama diumumkeun ku jawara-jawara diumumkeun ku inohong-inohong mala golal malau teh penggede baik di pemerintahan boga jabatan luhur atau di kampung sebagai ketua-ketua kampung kepala suku ngaromongnya dolor sadaya si hade tuh nu edan tuh datang nu edan do edan geus dikitukeun teh heula Masya Allah seluruh rakyat pemerintahan anak rakyatna kabeh ngomongkeun sing hade besi di lembur aya nu edan ulah didengekeun saha ngaranna Nuh sing hade besi aya si Nuh edan anyar leupas kade ya Allah ya Rabbi kitu bae cek Kangjeng Nabi Nuh inu dipake karempan teh inni akhafu alaikum azab yaumin azim rempan besi aya siksa duh ke kumaha kula lamun dipanggil ku Gusti Allah haju dipersilakeun ka kula dek dikumahakeun Nuh kaum anjeun besi kitu doang coba-coba wayahna iman lah iman wow berbagai daerah geus dieusian ku tokoh-tokoh sing hade nu edan anyar sing hade aya dhalalim mubin sing hade Nuh ngaranna kabeh serempak kabelah dia nama disurakan asal Kangjeng Nabi Nuh bae edan anyar weh deuk kumaha coba Kangjeng Nabi Nuh ambo cek Kangjeng Nabi urang ngundang kiai kuari mah masih keneh dicium tangan sanajan semu ge sanajan semu ge geus pakeun deureus keneh bahkan geus bangsa 10 menit teh ka eureun nya geus musyawarah tambahan tak kurangan deureus keneh tah geus sakitu ieu amplop nu tebal teh aja sekot kitu bae kurangan geus aju geus baris urang bae jam urang tah mah geus lah pokona mah di jerona 10 juta urang cokot 5 juta geus aju di jerona cokot teh 2 juta geus tinggal 3 juta kuno katilu nemikeun dicokot teh 1 juta tinggal 2 juta nasib jore jasa teh mah kiai keur jore teman nasib deureus keneh maksudna dihormati keneh lah urang mah masih keneh dibere cau bakakak segala rupa kadang-kadang datang ka imam mah geus basi masalah geus lah pokona masih keneh dihormati coba Nuh mah Nuh edan ya Allah tuman teh Kanjeng Nabi beuki tenang we ih aing mah encan kos kitu mah henteu senang Kangjeng Nabi orang leuwih parah Kangjeng Nabi Nuh iyalah jang nyenangkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain 10 20 tahun ratusan tahun Kangjeng Nabi Nuh nu timbul inna lanaraka fi dhalalim mubin cek Kangjeng Nabi Nuh naon tah maneh ngabohongkeun ulah sampai ka ngabohongkeun naon tah maraneh heranan ulah heran ulah ngabohongkeun jeung ulah diheran-heran anjaakum zikrun kana yang datang ka anjeun piwuruk mirabbikum ti pangeran anjeun melalui lisan seorang lalaki mingkum ti golongan naranjeun kabeh yakni seorang lalaki anu sarua jeung maneh sakampung jeung maneh sakota jeung maneh sanagara jeung maneh bahkan maneh nyaho lahirna kaula nyaho gedena kaula nyaho kejujuran kaula ieu kunaon kaula timbul lahir ti kalangan maneh ti kampung maneh gede maneh nyaho ulin bareng gede belajar bareng dan lain sebagainya kok begitu kula diangkat jadi rasul diangkat jadi nabi ngabohongkeun jeung heran-heran aya piwuruk nu timbul ti kalangan aranjeun kula buktina nu diangkat jadi nabi jadi rasul kok diheran-heran dibohongkeun kunaon sih kunaon jadi kos kitu jak kula mah diangkat jadi nabi jadi rasul teh ditugaskeun ku Gusti Allah hiji liunzirakum ndek mere indar ka aranjeun kabeh nyingsieunan kade
ilam tuminu lamun aranjeun teu iman ka Allah teu iman ka kaula sebagai rasul Allah bakal kena siksa boro di akhirat di dunia hiji. Nomor kedua walitat taqau jeung kaula litasieun ka Gusti Allah. Artina sieun ka Gusti Allah hargai Gusti Allah. Sehingga ku ngahargai menghormati Gusti Allah make kata aturan-aturan Gusti Allah. Cak Allah zina haram hargai. Cak Gusti Allah mabok haram hargai. Cak Gusti Allah maling haram hargai. Cak Gusti Allah membunuh haram hargai eta doang. Cak Gusti Allah ibadah dengan aturan-aturan Gusti Allah laksanakeun. Menghargai hukum-hukum Allah eta lah tugas kaula. Hiji liundirakum besi kena siksa. Nomor kedua walitattaqau abeh ka sorga la'allakum turhamun abeh maneh dibere rahmat ku Gusti Allah. Sakitu kaula mah ngajak teh awas bakalna ye turun siksa lamun teu iman teu nurut ka Gusti Allah. Didarengekeun ku kabehan teh ai tungtung nasareri ai prak fakazzabu kaum kabeh ngabohongkeun kami mah neuleuh maneh teh no inna lanaraka fi dhalalim mubin. Aturan-aturan maneh masalah, aturan-aturan maneh mah sesat. No, aturan-aturan maneh mah teu akur jeung kahayang kami. Atuh eta makan suatu kenikmatan jeung kalazatan kahirupan kami sebagai manusia, kahirupan urang sebagai manusia. Mangpang pengurang di alam dunia teh dibere sehat, dibere kaya, dibere segala-gala tuh awewe mantak naon kurang gizinahan. Ieu hayang mabok mantak naon, aya harta batur dipaling mantak naon. Urang keul ka batur bunuh habak. Eta lah kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Nuh. Nu mantak fakazzabu teu hakur maneh mah jeung kahayang kami. Masyaallah. Kuari ge naon bedana ketika orang nyampaikeun Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah masyarakat, ulah-ulah kabeh sa Al-Qur'an tentang kisos, tentang zina bae loba nu ngajebian, tentang mabok loba nu ngajebian, tentang maling jeung korupsi. Urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ku seluruh pemerintah nonggengan kiai. Ja buktina korupsi kabehan. Geus dikit makin menjamur, makin tambah. Dek dileungitkeun di era reformasi terutama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi-jadi. Kamari mah korupsi teh angan di luhur meja, kuari jeung meja-mejana dilegun. Deuk kumaha coba? Sarua jeung kos kitu gan henteu kitu doang sarua, geus ulah didengekeun kiai. Dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim. Ngan sakadar nyampaikan kanjen di mana-mana mararabok, di mana zina, di mana korupsi, maling dan lain sebagainya. Pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah. Seakan-akan gerak ulah loba omong turunkeun habak siksa. Sareng gitu. Dia buktina bertahan. Makin menjadi-jadi ku ari mah. Geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sakali pararae. Indonesia kabeh 250 juta. Sadunia para raeh urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh. Ternyata kadieuna buang kawarah deui, tambah deui tsunami Pangandaran. 1 menit 2 menit makan dibanding-banding. Woi Pangandaran mah teu sabaraha dibanding kunjung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu. Tambah deui Padang ngegebrus-brus, tambah deui nu laletik Sukabumi, tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi. Tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut, Cianjur dan lain sebagainya. Ieu sebagai warning dimimitian ku galunggung baheula. Terus bae datang ka dieuna lain salaladar. Engke mungkin bakal dibere siksa leuwih dahsyat. Masyaallah ngan untung Allah teh neuneun wali-wali Allah. Di Provinsi Banten aya wali Allah, di Provinsi Jawa Tengah aya wali Allah, Provinsi di Jawa Barat aya wali Allah, di Provinsi Jawa Timur aya wali Allah, berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah. Ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara ditenden di jajang penguat supaya penting teh nyana hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna.
dakwah teureun-eureunnya nama terus Mancala Putra Mancala Putih kadang datang ka kiai ka ustad ka tokoh masyarakat ka pemerintah terus biasa lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah barinya nama nyulusup teu kanyahoan beungeut na ge teu kanyahoan urang mana mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana atawa aslinya na urang penduduk dinya terketahui kanyahoan ieu mah rahasia Allah selamanya na terus bae dakwah insyaallah ngan mun geus bakawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta lamun geus dikitukeun boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun dibere anugerah mah pan urang ge hudang kapan Gusti Allah teh teu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina lamun wahyu ka rasul jang halayak rame ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam ketika nabi ditungtungan ku kangjeng nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di deui nabi sabada kaula cek kangjeng nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris nabi wali-wali Allah solihin titah kumaha ngadatanganana cak Gusti Allah ya Jibril akim fulan ya Jibril numpulan hei Jibril hudangkeun si anu hei Jibril heeskeun si anu kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia hudangkeun aing hayang ngadenge lengisan tengah peutingna si eta hamba lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat eueuh nabi eueuh rasul aing nyieun wali aing nyana mah geus teu mikiran nyanana kadang nyanana mah susah kadang nyanana mah gering kadang nyanana mah terhimpit teu boga tanah teu boga imah kadang teu boga tapi nyana memikirkeun umat hudangkeun Jibril akim fulanan hudang mandi wudu tadarru ka Gusti Allah pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor di antara jelema-jelema nu terlena di dunia jelema nu keur terlena ku makhluk jelema nu pohon ka aing hudangkeun si eta mah keuna tadarru ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia sibuk soal makhluk sibuk ku nafsuna jeung ku setan nyana cal bersih toh hudang malaikat Jibril tugas anim pulanan heeskeun si anu kunaon Gusti mah kadeh teu hayang aing ngadengekeun soranganna sebab pabelit jeung urusan karung pabelit jeung urusan sawah pabelit jeung urusan resin pabelit jeung urusan batu pabelit jeung urusan cincin unggal penting kieu bae heeskeun habak dek aja Pak ayo kiai anu geheeskeun lantaran nyana kreditanna can aing kohol segala ngredit segala naon boga showroom segala molorkeun ulah keur tahajud berat karena tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril bahkan malaikat Jibril amanat ka setan tumpakan habak tumpakan ku setan digegeupan ku setan pas aya nu adzan ge dicocok ulah kada kadenge begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beutik tuh cek setan setan lagi gila setan tuh tinggal introspeksi diri urang ai urang bagian jelema nu hidup dihudangkeun apa bagian nu diheeskeun coba tuh kan sia ngomong sorangan diheeskeun cak sia lain sabaraga mahal teh hudang ti penting teh jalainang urang sakitu keur ngeunaheunana hees ko hudang nang saha bahkan kakarak setengah jam ko hudang nang saha anu sajam ko hudang nang saha kadu kudaek nang saha kebersihan jiwa urang lamun lain malaikat Jibril ngehudangkeun ka wali Allah wal bisa ya Jibril akim fulana ya Jibril anim fulana masyaallah malaikat Jibril kieu bae kamari mah ieu teh diudangkeun nya keur can ka Golkar mah ieu barang ku ari ka Golkar cak Allah anim ulah dihudangkeun bener barang asup ka Golkar teh hudang-hudang
Kiai bloon tak kiainya. Ya, hari naing tuh lah jadi kiai atuh jadi itu jadi kiai bloon lagi 2 kali bloon. Mahal. Hudang Allahu Akbar. Beda hudang si ieu jeung si itu. Lantaran si ieu mah diangkat jadi awali Allah, kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk. Gusti teh Khaliq. Ketika Gusti Khaliq abdi makhluk berarti abdi teh Allah, deka Allah ku Allah di jero Allah. Naon pangaboga abdi atuh. Lamun kabeh nu Gusti abdi mah berenang teu aya nanaonan fana nya di dinya. Nu aya ngan Allah. Ngaetalah anu ku Gusti Allah tita dihudangkeun melalui malaikat Jibril. Ya Jibril, agim udangkeun saprovinsi hiji mah aya. Ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia. Nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih. Ngan teu nyaho bae urang mah. Dengan cara nyana lah nyana dakwah. Ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah, nyanana keur aya di dinya. Bejakeun Jibril indit kitu di dinya ulah di dinya. Seakan-akan nyana nanya, "Ai kitu dek naon? Dek disiksa lembur eta." Masya Allah, nayelah sarua bae. Mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah, berarti iyalah sumber siksa. Nyana nentang ulah make Al-Qur'an, demokrasi bae. Ieu mah keur carita, masalah atuh kos kitu ngan siap-siap disiksa. Nu mantak urang kuari disiksa terus kunaon? Teu make Al-Qur'an. Teu make Al-Quran, minimal hargailah Al-Quran atuh. Komo geus aya bahasa. Al-Quran sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia. Soekeun sungutna. Kadi sia kadi soekeun. Gelut hayu jeung aing. Ji aing mah ngabela Allah aing mah. Aing mah ngabela Allah. Paeh ge sorga, sia paeh jahanam sia. Di pangheulana urang jeung eta. Ajung nentang kana Al-Quran. Jadi kumaha yeuh coba. Masya Allah Karim. Kemudian kebelah dieuna jeung jawara-jawara. Mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu. Uju urang sieun, ulah hayu bae sakemampuan urang. Urang bisana diondang dulur lah mun bisa mah ulah jararin hanya mun bisa. Ai teu bisa mah tuh saboro dirinya bae. Kok kitu amat ge? Lah, abeh salamet. Ieu mah pamarentah lamun bisa mah ulah korupsi, mun bisa. Mun teu bisa atuh sabodo di dinya. Jaku lagi sok bagian ieu. Tak kiai bieu jasa teh kiai bieu. Bieu jasa teh masyaallah. Nah, kumaha Kangjeng Nabi nu dakwah? Terus-terusan. Da'autu lailan wa nahar. Kaula terus dakwah. Ngajak ka kaum kaula peuting beurang peuting terus-terusan. Ternyata fakadzabu wabah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim tidinya lah Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah. Gusti maha uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti, diangkat jadi rasul ku Gusti, abdi dipasian mujizat ku Gusti, kemudian abdi dakwah Gusti maha uninga da'autu qaumi lailan wa naharon. Waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti maha uninga abdi sarontos sabaratus tahun nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan-kebohongan nga aneh-aneh ka abdi ngabohongkeun ka abdi sia mah jelema aneh teu akur jeung kami, sia mah jelema aneh teu akur jeung kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu maneh mah henteu, kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia, maneh mah lain, maneh mah heran teu akur jeung kami diheran-heran Kangjeng Nabi Nuh mantak ieu lah ayatna awa ajibtum manjakum dzikrum mir rabbikum. Horeng maneh mah jelema aneh Nuh geus lah ka ditu indit. Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa, langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalametan, tapi ternyata ke panjang nama lain di dieu ieu mah deuk ngabubungah Kangjeng Nabi doang.
ngantinya tunuh gua mager nyin kapal maneh sok nyin kapal Kangjeng Nabi nu dititah nyin kapal can dibere beja dek dikumaha-kumahakeunana titah nyin kapal bae Kangjeng Nabi Nuh teh ngan cek Kangjeng Nabi Nuh nyin kapal mah pandai kapal mah bakalna di luhur cai berarti kaum teh dikerem ya kapal Kangjeng Nabi Nuh nuaran kayu nu gualal de di antara kayu anu dijieun kapal teh kayuna kayu anu aya di India di antarana kayu nu dijieun teh ieulah kayu koka dijieun kayu koka gede kayu koka teh kos di urang mah jati gitu dijieun mimiti ku Kangjeng Nabi Nuh dituaran kayu-kayu gualal de atuh umat kang kaget nu beuki edan bae nuaran kayu cenah bejana neuk nyeun parahu mah nya parahu leumpang di luhur darat jae parahu mah kuduna ge di laut ai ieu mah noh nyeun parahu di darat deuk ka mana ngangkleung nanyana berarti jelas edan dituaran ku Kangjeng Nabi Nuh geus dituaran diantop heula lantaran aya kulit Nuh keburu paeh tah sia nyin kapal sorangan bae kayu-kayu galedek Nuh atuh maning akur jeung urang cakaom bener oge kakawasan Gusti Allah teu kaharti ku urang mah ternyata horenganan Gusti Allah mah babarieun begitu geus dituaran menang sabulan menang 2 bulan langsung poek hujan barang hujan karendem geus karendem hujan sakadar jangan rendem doang tamah masalah tau masyarakat mencan kakerem kakarak hujan jangan rendem kayu doang di leuweung atuh baseuh kayu teh geus baseuh di dinya jelema arasup ka dinya urang kampung jawara-jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksikeun urang kuari ngeunaheun jasa boga kayu sing jaropak urang isingan bae di dinya masyarakat salembur-lembur ngising di luhur kayu Kangjeng Nabi Nuh ye bebo budak kayu aing diisingan Gusti ya. Lapor Kangjeng Nabi Nuh ka Gusti Allah Gusti eta kayu geuna ulah loba omong noh. Aya rahasiaan, tempokeun bae. Atuh Gusti. Sugan teh mah abdi meunang we lapor. Ulah, hantapeun. Pohara jasa diarisingan. Horenganan eta aya rahasiaan. Geus kitu geus diisingan tai ambalaya di luhur loba jasa Allah ngirim manuk nu beuki tai brong kadinya diparacokan eta tai tungtung nama jeung kulit-kulit kayuna jadi teu kudu make tanaga Kangjeng Nabi noh ku manuk beden nu beuki tai jeung kulit-kulit tinggal Kangjeng Nabi noh seuri bejijah heunya capek urang mun ku urang sorangan mah horenganan Allah mah babarieun tentarana manuk bahkan kadeuleu manuk lalapar keneh kurang keneh parab pohara kuring mah lalesan di cek Kangjeng Nabi jauh mantap ke loba tatanya Gusti Allah aya rahasiaan tuh kan mantap Allah maka bege aya rahasiaan boro-boro naon Allah manyin reungit bae aya rahasiaan urang mah greget horenganan bakal diciptakeun pabrik roda 3 mah tuh mah semen iyalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah nyana maseri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anu kena kitu reungit jadi berarti hakikat nama jelema nu boga pabrik reungit teh ngadoa di jero hatena masing loba sia reungit namun loba reungit atuh produksi aing laku nemantak ke singah deh cek Imam Ghazali urang status jadi dokter niat asal ngagiclek bae tina asli na siksa aya di antarana dokter teh kapan maksudna mandek nyager-nyagerkeun supaya sararehat niat hakikat damat ti Gusti Allah dengan tangan-tangan dokter ku ari dokter nyiptakeun rumah sakit duitna meunang ngahutang di bank 1M 10M 20M 100M mulai kuari dokterna terus didatang-datangkeun ka dinya nyana lamun teu loba pasien moal kabayar itu bank makanya ngadoa Gusti mudah-mudahan jelema garing
geus lepas tina maksud asli geus lain maksud endek nyageurkeun tapi bisnis asal geus kos kitu tunggu siksa kuari mah jadi dokter teh teu maksud deuk nyageurkeun maksudna deuk bisnis hayang kabeli anu kaluar tina keaslianana eta dokter nyen klinik nyen rumah sakit kaluar tina keaslianana tinggal tunggu siksa mun teu di dunia di akhirat titipan amanat ilmu kedokteran dipake naon ku sia ja aing nyaho cak ku si Allah teh maksud sia nyen rumah sakit di dinya nyen rumah sakit di dinya ja aing nyaho sia teu maksud ndek ngabeberes masyarakat nu jelas sama sia deuk dahar ti jelema gering bego sia di tengah-tengah penderitaan masyarakat justru sia meuli mobil goblok Malik nun sare dia dokter ka mana ke bodoh sia darah atuh ampura Gusti malaikat Malik ge kudu tanya keneh wae tugas sia dokter seret brus keluar tidak kasihan kiai gitu keneh aing amanat ilmu Al-Qur'anul Karim ilmu aing sampaikan ku sia lantaran kadang-kadang sia nyampaikan nu ngadengekeun leuwih bisa nyumponan leuwih bisa ngamalkeun leuwih bisa ngawadahan karena ilmu nu disampaikan ku sia sampaikan tapi awas sia nyampaikan anak maksud sia aing nyaho sia karangkas betung dari tamaon aing nyaho sia balik peuting lesu tapi kan maksud sia ayo naon nah sia Malik naon Gusti ya kiai kadarakakeun manya cak malaikat balik kiai di kadarakakeun Gusti ulah ngomong siapa teh naon pan sia mah ngajaga neraka teu nyaho keur karangkas bitung sia mah emang aya rangkas bitung aya geus seret aduh punten yai urang dipuntenan ku malaikat Malik izin diasapun sing ade aduh kiai kobat sama kiai Golkar mah ieu mah langsung bae teh kun ditanya deui manya Gusti geus teu ulah ditanya deui teh mah kiai koneng mah geus itu kan tetep cek malaikat Malik tanya bae tanya ulah leuwih tanya deui geus tah mah geus aya bendera koneng tah mah selain maksud agama tah mah kos kitu mah seret dibawa ke mana ulah loba omong cek Malik tempatna khususon urang lamun geus kos kitu deuk kumaha coba ayo keluar tina keaslian orang jadi kiai ternyata orang kiai teh horenganan batin nama lain kiai jawara garong sarua bae jadi tabib jadi dokter horeng cek Imam Ghazali horeng zohirna doang segala mawa obat segala mawa suntikan horeng di batin nama garong sarua bae sabaraha jelema nu ngajual sawah sabaraha jelema nu ngaduang imah sabaraha nu ngajual mobil hayang beres hayang rapih tapi ternyata horenganan teu boga maksud untuk ngarapihan jasadnya nama hayang seri hayang senang di atas penderitaan penyakit batur seret Masya Allah Karim nggak kos gitu nggak pemerintah Pak Sultan manggis lain lalagani nah iyalah lamun urang tenurut ke aturan Allah sarua jeung kejadian umat-umat nu baraha mulai kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal ku Gusti Allah sabaraha taun kangjeng Nabi Nuh ngadamal kapal ittakhadhaha fi sanatain 2 tahun kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal ulah gede teuing cek Gusti Allah nyieun kapal tuluha salasumiati zirain panjangna 300 hasta 300 meter arduha khamsina lebarna 50 meter ulah gede teuing nu lantaran moal loba nu miluna ge samkuha salasina jerona 30 hasta jadikeun ku anjeun nu 3 tingkat salasata butun satingkat paling handap pias paliha ada wabal wuhus jang paranti eusi hewan-hewan timimiti hewan-hewan bangsa uncal embe domba sapi onta jeung sajabana permanukan didinya di panghandap-handapna siap geno mangga Gusti kopi wasati halin di tingkat anu tengah ialah jang manusia wapi alaha atairu
jang diluhur jang manuk-manuk dihandap mah jang dawab waluhus yakni bangsa hewan-hewan nu sukuna opat atawa anu ngarayap di panghandapan di tengah jang manusia di luhur jang manuk-manuk mangga Gusti dijieun ku Gusti ku Kangjeng Nabi Nuh 2 tahun sesuai jeung perintah Gusti Allah ditonton ku masyarakat Nuh edan dolali mubin manyanyiin parahu di tengah-tengah kota di leuweung caina menang ti mana mun diseret ka laut nage jauh aju nundek nyeret ka laut nage sahaja kamar rembung diseret kana ku sorangan jam moal kaseret Nuh edan coba dolali mubin ni kumaha teu nyerina tapi tetap baik Kanjeng Nabi mah tugas saudara-saudara sekalian hati-hati belilah Supermi aduh sing hade dulur kabehan sakedeung deui bakal datang siksa saha-saha jelema anu naek ka parahu ka ulas salamet mun teu naek bakal cilaka kumaha tah Nuh edan ieu dikerem di mana lautna jauh di mana hujan atuh pasti cai hujan mah ka laut haju urang mah luhur di dieu laut handap atuh dia kumaha kakeremna otak no ya dan teh keterlaluan amat sih Masya Allah dolali mubin sia wah beh budak leutik ge kok empat Nuh edan bau budak nyeri jasa Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak 3 hiji Sam nomor kadua Ham nomor katilu Yapis aya Kangjeng Nabi Nuh teh Sam Ham Yapis jeung Kanan ieu bakal dititahna rae ka kapal Kangjeng Nabi Nuh Abah geus nyadiakeun kapal dulur kabehan memeh ka masyarakat Abah teh deuk ngajak ka keluarga heula Abahnya tinggal nu saurang cek Kanan teh Abah mah ja bener cek masyarakat edan jahe cek ulah ge edan sia ka Abah ngomong gitu atuh ningin kapal teh Abah kira-kira mah nya atuh dieun kapal di ditu atuh di deket laut bah di kumaha teh edan sia iman teh sih ka Gusti Allah lah bah ulah ngomong-ngomong kos gitu si dolal sia ka kolot bisa ngomong gitu si dolal sia aduh sekarang Nabi Nuh pahara amat ieu anak Masya Allah cek Gusti Allah geus tunduk kana maktu ninggang kana mangsa umat anjeun teh ku bangka warahna ulah jadi pikiran ayeuna mah salametkeun anjeun jeung nu iman ka anjeun nu iman ka kaula jeung nu iman ka anjeun geura celuk geura titana re ka kapal anjeun ka parahu anjeun Gusti naik teh atuh mun abdi titahna rek ka kapal meureun beuki di edan-edan atuh kudu kumaha Gusti menya panas titah naik kapal Kanjeng Nabi Nuh na ge nya ge sarua di jero hatena oge sih can garti ku Kanjeng Nabi Nuh ge aduh Gusti abdi ayu kita naik ka kapal mah heula tuh Gusti ieu dikerem innahu mugrakun maka dikerem tandana dikerempan kudu aya cai Gusti ngana caina no di mana-mana hau ngaluarkeun cai di dinya berarti tanda dikerem hujan memual sabaraha nu hujan mah aya ngan nu jelas cai lain ti cai hujan tapi dihau parantiseuna timbul cai jaheunya bejakeun ka kaom dulur-dulur kabehan urang kabehan naik parahu lantaran ku Gusti Allah bakal dikerem cak masyarakat caina di mana nu hujan eueuh naon eueuh bakal timbul cai bakal nanti hau aduh cak masyarakat beki jero edan
woi no aing mah mun kadege kieu mah cai bakalna timbul ti kali mudal ka harti cai bakalna cai hujan ka harti cai bakalna bedol solokan anu ka harti ieu mah ti hau aya cai adoh no kos gitulah ti Gusti Allah di jero hatena aing ge sarua kan aing mah yakin ka Gusti naik lah noh geus sama edan beneran kamari mah kakara ke semi kuari masih edan beneran kamari mah sia ngagotokan basu beut batu ngagosokan batu beurang doang kuari mah di ro kamar jeung para teu muterna naon kadang-kadang gurinda-gurindana dibawa ka jero kamar kieu bae edan beneran kuari mah geus aya ibu-ibu datang ke imah kula Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon Bu ada jai kiai yang salaki kunaon yang salaki edan bener ya salaki kula kamari mah ngagosokanana di luar doang jeung babaturana kuari mah eta gurindana dibawa ke jero kamar ajukunyana digurinda hiji-hiji haju digosokan geus sababaraha poe ai batu diusapan ai kula henteu dan beneran salaki geus beta cai bae lah kagutkan ka kiai coba bae eta lain dalagan berarti kan bener edan eta beta keun cai datang deui kumaha kuari beuki parah kamari mah batuna kiai laleutik kuari golode cak nya teu pantes mun dijadikeun cincin jang naon meureun eta kakak cenah kieu gua gede kieu kiai kuari geus numpuk di kamar loba jasa kula ge nyekel teu meunang sigade teu meunang nyekel acar ku nyana ke diusapan ge ditanang deteneng salat mah henteu cak cenah teh ieu salaki datang ka kos kitu kuari ngampar cenah di kamar batu jeung gurinda-gurindana bu asana mun eueuh batu bawa jempolnya na digurindang ke mah Kangjeng Nabi Nuh terus beda naik tapi bener wer keluar orang bener tihau jija bener wer hujan mah teu sabaraha ayo gara naik tuh geus nyatakan dihau keluar cai bener ayo bener namangan lanuh sagede-gede cai tihau atuh moal kudu banjir dina babanjiran ge pasti ka laut bener mulai wer tuh kan ieu mah siksa Allah mah maha kawasa deuk kumaha ge hayo lah moal ditungguan ku kami coba palingnya sacangkeng cek nya teh ih mah siksa ieu mah moal kajen ku kumaha ge moal katahan hayo geura naik nu hayang mau salamet geura naik ka dieu naik moal lah kami mah wer datang mah palingnya sakieu geus moal kabeh gitu deh cak nu sejen teh kami mah bakal narekat luhur sungsuhunan manya aya banjir ka sungsuhunan cak nu sejen katangkal kalapa ge bisa hayu urang masing-masing geus ngan nu laluhur hayu geus naik kabeh ngan aya nu iman 40 pasang anak anu asup ka kapal hiji sam 2 ham 3 yafis Kanan malulumpatan teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh alaihis ketika urang nyaritakeun anak nu teu iman jol Kanan nu bantak aya anak kiai buang kawarah ka bapana kakarak anak kiai tuh deuleu anak Kangjeng Nabi Nuh masyaallah ngadoa Gusti Kanan teh kapan ieu teh anak abdi laisa min ahlik lain ahli anjeun nya nama teu percaya ka aing jeung ka anjeun sebagai rasul antepkeun Kanan cek Kangjeng Nabi hayu moal salamet ieu mah moal bah kula manduk naik ka ditu ka tangkal kalapa ieu mah moal salamet ka tangkal kalapa ge aya kade gunung bah kajen kuku moanya banjir datang ka gunung waduh buang kau arah jas tidinya lah naik ke kapal Kangjeng Nabi Nuh 40 pasang manusia kanu 40 rajulan wa 40 imro'atan lalaki 40 awewe 40 kemudian anak Kangjeng Nabi Nuh Sam anu bakal Abul Arab
urang Arab teh keturunan Kangjeng Nabi Nuh tina anak nu ngaran Sam. Nomor kedua Ham Abu Sudan ieu mah hideung bakalna eta urang Sudan, urang Ethiopia, urang Habsyah, urang Osar Somali eta nu hararideung keturunan Kangjeng Nabi Nuh ti Ham. Wa Yapis jeung Yapis yang mah putih anu luar biasa wa Abu Turki ta urang Turki nu pararuti eta adalah ti Yapis. Nu matak lengkap wari lantaran ti Kangjeng Nabi Nuhna asuk tilu nu hiji Kanaan cilaka ngangkeung kabeh di kapal terus kapal Kangjeng Nabi Nuh diangkat ku cai dikeremlah umat Kangjeng Nabi Nuh alaihis fa'anjaynahu walladzina ma'ah والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. Setelah kaum Kangjeng Nabi Nuh ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh, kemudian Kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal terus dibanjirkeun ku Gusti Allah langsung tita arasup nu hayang salamet 40 pasang arasup selain daripada hewan-hewan nu arasup kadinya dihandap dawab jeung wuhu setengah manusia 40 pasang kemudian manuk di luhur ngangkleung dikerem eta ku Gusti Allah. Tapi Kangjeng Nabi Nuhna fa'anjaynahu kami nu agung nyalametkeun ka Nuh walladzina ma'ahu jeung jelema-jelema nu iman babarengan di parahu Kangjeng Nabi Nuh jumlah 40 pasang fil fulki nu aya di jero parahu saliyana wa aghraqna alladzina kadzabu kami ngerem ka jelema-jelema anu ngabohongkeun biayatina ka ayat kami. Innahum kanu qauman amin. Sanyana kaum Nuh kanu aya kaum Nuh teh kauman amin, kaum anu buta mata hatena teh nyahoan kana hak, dibere mukjizat tita iman ka Allah, tidak iman ka Rasul Allah, dipareman dibutakeun mata hatena kauman amin. Kuari ge sakitu Al-Qur'an ngejelegerna tapi tetap bae ketika dibutakeun mah mata hatena aya tinggal aya ilmu di benak hatina ai ditutupan mah ku Gusti Allah tetap bae disica ku Gusti Allah jadilah kauman amin. Iyalah kaum-kaum Kangjeng Nabi Nuh nu bangkawarah dikerem ku Gusti Allah innahum kanu kauman amin. Lantaran kaumna kaum bodoh tina hak teu nyahoeun nu halal jeung nu haram disalirukeun teu nyaho haram teu nyaho halal disaliru kuari geus hampir saliru di Indonesia baheula mah seragam riba bunga bang riba seragam serempak Sabang sampai Merauke Indonesia na wah satu suara kredit haram. Tapi kuari mangis mulai timbul penyeliruan iya ge termasuk kauman amin. Tinggal tunggu bae siksa ti Gusti Allah naudzubillah min zalik cacak-cacak eueuh wali Allah anu titah ngendeman di dinya wallahu alam. Urang neule Jakarta akhlak manusia gos-gos kitu urang neule Surabaya diacak-acak di Surabaya doli timbullah kuari di Yogyakarta ambalayah perzinahan di Yogyakarta kuari mah ambalayah di Tangerang pun urang kuari meneliti tentang perzinahan di Kabupaten Tangerang Masya Allah berbagai kawasan-kawasan kanyahoanana di mana kanyahoanana ketika urang meneliti di berbagai toko-toko kondom ternyata tahun baru iya stok kondom kurang berarti kan tanya kan nyaman DJ emang kumaha gitu kan dideteksi dina kondom geus puguh ambalayahna di kawasan Pasar Kemis kondom ambalayah di kawasan Citra kondom ambalayah di Citi di Diwang anu suci manumur ni mambu Masya Allah di Puri mah Masya Allah lesang eueuh nanaonan teu make kondom merendah mah ya Allah ya Rabbi tinggal urang bae anu sok munajat ka Gusti Allah Gusti horenganan batur mah terlena amat
geus mah ngadenge mabok, geus mah ngadenge pamalingan, kuari ambalaya tambah deui perzinahan. Ya Allah ya Rabbi, ieu sedek dibakal dikumahakeun ku gusingan urang teu meunang kitu bae. Jak Gusti mah fa'alul lima yuri. Tinggal nyanggakeun bae urang mohon sorangan Gusti salametkeun abdi, salametkeun keluarga abdi, pamajikan anak incu abdi jeung tatangga abdi, jeung salametkeun muslimin muslimat nu mantak diberelah ku Kangjeng Nabi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ngangkleung kapal Kangjeng Nabi Nuh wa raqibaha fi asyri Rajab. Kangjeng Nabi Nuh ketika naik perahu teh tanggal 10 bulan Rajab, ngangkleung mengarah ka Turki. Wa nazala minha fi asyril Muharram, turun tanggal 10 bulan Muharram. Rajab tanggal 10 Rajab rawa puasa, Syawal hafid haji, Muharram tanggal 10, berarti sabaraha bulan. Di luhur kapal langsung mendarat di Gunung Ararat Turki. Nu mentak gunung anu luhur di Turki ngaranna Gunung Ararat. Di dinya teh gunung anu hese dideteksi. Baheula teh baheula ilmuwan kabeh mendeteksi di mana ieu kapal Kangjeng Nabi Nuh. Nu anehna ketika aya manuk liwat ka dinya minggir sakumaha Baitullah, manuk ti dieu kenceng asal di gunung eta minggir. Ditelitilah ku ilmuwan vulkanologi dan lain sebagainya, arkeologi dan sebagainya. Nah, meureun di dieu geus sabaraha profesor nu dek turun di dinya teu kanyahoan eueuh. Geus ratusan profesor sakumaha jelema hayang nyaho kana tungtung Bangawan Nil selalu par geus ribuan eueuh. Ieu ge sarua hanya di zaman akhir Soeharto harita dibuka sejarah, ternyata eta aya seorang waliullah di Turki. Setelah ngadoa mohon ka Gusti hayang naik ka luhur, naik nyana ka luhur, ternyata parahu aya keneh di luhur. Di luhur masih kena aya parahu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah karim. Sujud langsung di dinya mohon ka Gusti turun deui nyana nyarita ke berbagai teman aulia Allah. Terdeteksi bahwa di dinya aya sababaraha ilmuwan turun lantaran kadeuleu ngan teu bisa balik deui. Tapi akhir-akhir ieu diketahui di akhir zaman, mentak salah sahiji tanda akhir zaman geus deukeut ka kiamat ketika parahu Kangjeng Nabi Nuh geus bisa dideuleu ku masyarakat rame. Kuari geus bisa naik kapal turun di dinya di naon karangarana di meteran lebar panjang sesuai jeung ieu. Kitulah. Tapi tetap mohon para aulia Allah, orang aya larangan deui ti Gusti Allah, ulah ketika larangan eta dirumpak loba bahaya, maka terus-terusan Turki bahaya. Kebahayaan itu paling besar mulai ti zaman Raja Kamal eta anu ngaeuweuhkeun khalifah di dinyalah mulai hancur-hancuran Turki. Datang ke ayeuna Turki terus-terusan hancur. Selama 100 kurang lebih tahun hancur Turki. Setelah diketahui memeh eta 100 tahun geus terketahui eta mulai tidinya lah ngan diturunkeun nama kamari 40 tahun anu silam di kadeuleu biasa kieu. Masya Allah. Nah, ialah sejarah singkat ke panjang nama di hareup. Numantak besi urang hayang nyaho kapal Kangjeng Nabi Nuh, yuk bareng jeung kula daftar saurangna 50 juta. Insyaallah henteu teh mahal 50 juta. Henteu teh mahal lain lalagaan bener. Beneran ieu mah 50 juta murah, urang berangkat ku kula bakal diajak neuleuh parahu ka Tanjung Pasir. Tetap ongkos 50 juta, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, masih kena aya dongengna lantaran waktu dah guys. Itu punon karena sahab tinggal orang ngalanjutkan wa arsalna ila adin wallahu a'lam.